Bagus Rangin, Yasana Ayib Rosidi. Mangsa alam samagaha rasa, mangsa bebeneran meh tilem kasilep, aya nu gudang tandang mawacaan. Mangsa harpan meh musna, mangsa manusia ilang wiwaha, aya nu nyari ngajak eling. Marlong malalencrong nuti wetan nuti kulon nuti kaler jeung nuti kidul naretep teu icep-icep usurkeun harpan ka manusia nu jadi serangenge mangsa jagat poek mongkleng. Saha nu jadi puseur tetepan nu mawa sinar harapan? Bagus Rangin, nu lahir lain dek ulin, nu gelah lain dek nyaba, di dunia nyangga papancen nu jadi dina atina, nu hurung dina jantungna, dina kainsapan bebeneran geman perkara hirup manusia. Poe Jumaah ba'da salat Ki Bagus khotbah diregepkeun ku sakabeh. Ulah ngaji bari ngimpi, ulah salat bari ebat, Quran teh pituduh diri di dunia katut akhirat. Pangeran nu maha adil ngajadikeun dunia amparan, langit minang katihangna gisan urang ngagolangkeun pamahanan anjeun. Lain Gusti pilih kasih, teu walatrang bagi milih, nu mukmin mara rizkin, nu doraka meunang bagja. Bongan saha, nu mukmin leungiteun yakin, nu yakin leungiteun tigin. Lain tigin kunlian, api kana tulis diri, nu kiwari tacan tanghi dabongan pada milain. Eta sarua jeung teu percaya kana pangasih Gusti. Manusia gublag ka dunia pada sampurna, pada mulia, pada hina, angin Gusti nu maha kawasa. Kiwari urang sangsara, kiwari urang ditandasa bongan teu daek beberes inya kahirupan sorangan. Padahal Pangeran geus ngajadikeun jagat pisan kahirupan umat, ku sultan malah dijual ka Cina jeung kafir kumpeni. Nu teu weureu ku seubeuh manan mabok kalah gawok ngaretah tanah ditinggal karuhun urang. Nu matak ulah nyang hulu ka batur, da batur kalah catur. Ulah nyang irah ka sultan, da sultan taya kanyaah malah kalah ngawadalkeun. Di cai mangsaeun buhaya, di darat mangsaeun lodaya, jadi para purwiksa.